Lain aing wa uceng aing rek nanya kasih ka uceng deui ka uceng deui. Udah aing geus wawuh ka uceng mah kitu. Wawuh aing mah jadi wani aing kitu ngomong nanyakeun ge kitu nya. Ampura uceng nya aing loba tanya ka sia teh nya. Daek dijawab henteu kajeun lah kumaha sia we uceng nya aing mah da henteu mikiran kapal badinya arek dijawab henteu na aing mangsa bodoh aing mah. Kan aing bubuhan geus apal we ka sia kitu nya. Da kasih telur mah acan apal kitu nya. Kamu kasih cecep mah. Geus apal kita pernah asup ka rumah aing. Jadi kieu. Jadi naon wa uceng tuh aing poho deui loba ti ngomong teh wa uceng. Ah, goblok teh nya. Jadi kieu wa uceng aing teh arek nanya tentang masalah MBG wa uceng. Apan majarkeun teh MBG teh makanan sehat. 5 sempurna. Makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 seubeuh gitu. Aing ka mana we wa uceng nya ngomong nya. Nu penting mah aing nyeun konten we lah. Jadi kieu wa uceng tah eta tadi anu ditanyakeun ku aing teh majarkeun teh MBG teh makanan anu sehat. Nah, tapi kunaon ayeuna buktina loba barudak anu karacunan. Aing lamun kitu mah atuh geus tong aya MBG mendingan di imah rarasaan aing maraban anak can pernah tiba heula karacunan ku aing di Paraban tapi nah saprak dibere MBG jadi loba nu karacunan goblok aing mah teu asup akal ka aing mah uceng bener aing mah ta eta kira-kira kumaha menurut si uceng aing ngabararingung asugan teh sehat teh bener sehat gitu geus ari kitu mah budak aing moal titah ngalebok eta MBG aing mah Paraban we saayana aing ngalokasinya lokasin aing wa uceng nu penting mah tiba heula can pernah karacunan tapi ieu lain budak aing nu karacunan tapi ayalah gitu moal dibejakeun bisi areraeun nu digarawena gitu aduh aing euy hampuranya eta ka jelema nya MBG nya wayahna kieu keur jelema nu digawe di MBG cing balaleg sia teh nya digawe teh goblok kira-kira makanan-makanan anu ieu diperiksa deui atuh rek dibikeun ka batur teh goblok sia teh heeh eta teh menyangkut nyawa goblok makanan teh dahareun teh jadi kudu hade-hade sia teh sebutkeun lah roti aya bilatung sebutkeun lah sayur leueur anjing leueur we kawas jalan kahujanan tanah merah leueur goblok tah omatnya eta aing marepepeling ka tukang lamun masih arek diayakeun MBG omat kudu ditaliti satuna digarawe teh koplok sia teh pan sia teh digaji goblok sia teh sakitu eta aing mah nya hade ulah poho ngaraopi cek aing jadi ame sia teh otak teh jadi beres gitulah heeh kudu boga hati nurani atuh sia teh kira-kira dahareun anu kira-kira teu pantes layak di ieu entong dibikeun kitu sakitu we lah kira-kiranya aing lamun ngomong ya aduh melebihi orang pejabat aing lamun ngomong po namanya pinter aing mah da anak bapak aing kitu